nulikeun ucapan-ucapan kufar anu ngucap kafirin tadi ngajelaskeun bahwa ye cek para kafir teh ulah sok percaya ke omongan Muhammad mah budak kamari helaan aing ngadahar uyahna ge leg-leg sia uyah nguji-nguji ngeulang ngadahar atuh loba kolot nu ti heula ngadahar uyahna jatuh becuseun kulhu acan anu mana cek para kafir kahirupan mah heueuh deui illa hayatuna kecuali kahirupan urang kuari ulah sok haju kadange ka Muhammad bahwa cenah engke bakal aya dihudangkeun ti kubur bakal engke aya digiring di masyar eta si Muhammad nyanyawanan teh in hiya illa hayatuna dunya deui hirup bangan di dunia dong pae kafir teh kos kararitu tak disusullah ku ayat kafir anu henteu boga kayakinan bakal dihudangkeun ti kubur kafir nu boga kayakinan bakal moal aya digiring ka mahsyar kafir nu boga kayakinan bahwa engke teh moal kapanggih jeung babales pagawean kafir nu teu percayaeun kana ayana sorga kafir teu percayaeun ayana neraka kafir teu percayaeun ayana akhirat kuarina nyana senang-senang di duniana neangan dunia antep kadaya kumaha carana bae hasil duniana dipake sesenangan ku nyana ayang mabok nyana ayang zina nyana ayang judi kumaha nyana bae ieulah kafir ku ari ditaluturkeun ta kahirupan kafir teh ku muslim naudzubillah min mabok teh kafir sebab jana boga keyakinan moal aya babaos di akhirat boga duit hotel mana lukunyana henteu dibeli nyana mah unggal puting dengan gambar-gambar bae nu dibeli ku nyana kamari India nu dibeli coba aing hayang nyaho Cina ieu kitu urang kafir mah kitu coba aing hayang nyaho orang Singapura kos kumaha rasana ieu legit apa naon sih belum ban kafir mah kos itu teh minimal nyana di Indonesia kunyana dicobaan kabeh coba cenah cek nyana ieu urang Bali coba cek nyana teh urang Brebes coba cek nyana urang Bandung Parahyangan dicobaan ku kafir coba kita tanya ke kafir kok udah nyobain berapa macam sering ngapain lagi di dunia mah tuh hanya itu singkong karena lagi yang paling hebat mana kok? Bali. Kok ketahuan Bali? Kan ahli ukir di sana. Jadi ada ukir-ukirannya. Tolong tuh coba eta. Macem-macem teh singkong. Aduh. Masya Allah. Kafir teh kos itu sesenangan. Ditaluturkeun kuari. Kurang Islam nu baroga duit mending mun lain pejabat di karan itu Gusti Allah nu atuh di Indonesia mah geus sarua jeung di Hollywood sebenarnya emang Hollywood mana atuh nyaho ku lagi teh nyaho eta kan pernah bae ka ditu ka Hollywood orang deket Cikupa aja eta Hollywood citra eta Hollywood leuletikan citra eta Hollywood leletikan eta Masya Allah orang lamun liwat kadinya sosorean eta mah Hollywood beneran ja tukang jago aya didinya teh tapi antingna gede sabelah tukang baso aya geus macem-macem bae eta Hollywood ya Allah ya Rabbi nya Amerika pindah ka urang eta aya Siloam eta teh miniatur Hollywood
Geus macam-macam ya bakalna dibangun di pasar Kemis Kendal pada itu terus wallahu a'lam engke. Mun anak urang kuari teu dididik akidahna engke na bakal kumaha meun. Ieu beukeur carita syariat. Kita sing hade boga anak teh rada keuseuh-keuseuhkeun geura keunakeun ngaji. Ieu kadituna ieu. Geus Jakarta kos kitu. Tangerang kota geus kos kitu teu urang ka dieu kabupaten geus eueuh bae tanda-tanda Islam da mun urang ka kota teh riweuh jasa engke mah ka dieu terus ambalaya terus tidak menutup kemungkinan terus kaserang sebab didesak terus dipaksa supaya berubah. Masya Allah kayakinan urang mah pan aya udang ti kubur kakarak maot doang ge yakinkeun muga yabat ngaranna ke urang bakal dihudangkeun ditanya ku malaikat munkar nakir aya naimul qabri aya azabul qabri urang mah percaya ieu mantak ngaji ge percaya tak eta kafir betul percaya Allah paeh mah paeh bae cek cenah geus dongengna nu hirup deui ya ti baheula kiamat bohong kafir mah kosan. Nah kuari dimensinya dimensi akhirat kercaritaan kamari dijelaskan walau tara il wuqifu ala rabbihim qala alladhina qala laysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Wari mamanehanana teh yang geus jadi kenyataan di akhirat teh neuleuh sorga neuleuh neraka. Nah sia geus disanghareukeun papanggih jeung Allah hatina papanggih jeung Gusti Allah teh kenyataan nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad bakal aya digiring ka mahta teh ayana anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi aya mizan teh kadeuleuh kunyana nu dicaritakeun aya neraka teh geus aya di hareupeun nyana nu dicaritakeun bakal aya sorga teh geus kaambeuh kunyana eta kemewahan sorga kanikmatan sorga kasingitan sorga kaistimewaan sorga jadi kuari mah nyata akhirat teh ternyata aya tah kafir nu di dunia teu boga kayakinan aya akhirat tuh aya di akhirat deuleuh kunyana neraka iku mah duh cek kafir teh baheula mah teu percaya aya amprok jeung Gusti Allah yakni aya babales ti Gusti Allah wari mah nyata karasa jasa cenah eueuh baheula mah cak leluhur teh sorga ternyata aya sorga teh cenah eueuh neraka teh ieu wari dihareup sedengkeun nyahoeun nu bakal dikanarakakeun teh jelema-jelema anu kafir, jelema-jelema anu musyrik, jelema-jelema anu murtad. Nyahoeun teh aing teh bakal dikanarakakeun. Kumaha tah? Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atumus sa'atu baghta nyata rugi jelema anu ngabohongkeun kana liqa'illah bakal dihudangkeun ti kubur bakal digiring ka masa neuleuh surga jeung neraka bakal diasupan surga jeung neraka ku ahli-ahlina sedengkeun nyana teh ngabohongkeun ka dina hatta idza ja'at sumusatu sehingga di mana datang ka manehanana kiamat kiamatna kiamat sugro baheula leuletikan yakni paeh sebab iza mata qomat kiamatu di mana paeh geus kapanggih teh jeung kiamat paeh teh ngeri jasa mulai kiamat teh ti paeh disiksa paehna teh muminin mah paeh teh angeunaheun dideuleukeun sorga dideuleukeun neraka dideuleukeun sorga dideuleukeun neraka lantaran salatna teu pernah tinggalin kitu keneh puasana kitu keneh hajina kitu kene zakat da bahkan loba sedekah ka masjid jeung ka pasantren jeung ka pondok non gitu ka majelis salim atuh begitu dideuleukeun surga hos paeh mulai kiamat ngeunaheun jang ini
mukminin masa tengenah-tengenah nage neule sorga neule neraka lantaran tadi di dunia henteu salat atawa carang salat teh puasa atawa carang puasana atawa teh zakat itu kene kajariah-jariah teu pernah daek neule tapi sorga neraka ngan eureuna di neraka. Oh sebaik deres kene dideulekeun kan sorgana deres kene tadi lumayan sakitu mah. Tapi kafir mah geus teu dideulekeun sorga acan. Teu dideulekeun sorga teh kafir mah begitu mulai pae deuk dicabut nyawana. Nu dideulekeun pemandangan siksa. Nu bataknya merontak ngajerit kadang anu lulu batak merontak ngajerit kafir. Coba ke Cina-Cina di Kampung Melayu baheula mah dikunci mun sakaratul maut. Dikunci tanyakeun ka urang Kampung Melayu, dikunci kena gegedebegan sorangan. Lantaran lamun teh dikuncinya lulu batak. Ye, tah bejakeun tanyakeun tah ka urang Kampung Melayu, tah loba di dieu teh. Loba tah Kampung Melayu, nya tetanggana hongko deui. Dideulekeun teh neraka, eueuh surgaan. Jadi geus eueuh harepan ai tadi mah kapan? Deuleu surga, deuleu neraka aya. Duh, aing tuh aturan mah kadi itu tuh mun salat mah tuh deulekeun deui neraka ngancak malaikat nu ieu bae jang sia mah. Deuleu deui gator-gatur sia lamun daek bangun masjid batu jariah ta sawasia. Duh sia tak kadinya tah. Duh kaduhung amat cekeun aing teh jariah deuleu deui neraka. Dada deres dideulekeun ngan aya enggeusana mah tetep di neraka. Ngan aya harepannya nah sebab tetep ai maut nama mawa iman Islam mawa la ilaha illallah sanajan disiksa di kuburanna siksa jaga di akhirat tetap ujung-ujung nama ka surga. Bahwa kami lele nyeri tetep bayang ulah ka neraka bae memang nanaonan gitu boro-boro ka neraka kena rokok bae ge melentung nyeri. Nah rokok melentung jadi atau komoditi itu, masya Allah. Tetap yang selamat baik. Ya orang yang ngaji kos kieu juk kesel aju keluar kesang. Tetep ngaluarkeun dosa. Ngaluarkeun dosa, mantap ki kudu ngarep-ngarep panas sebenarnya. Sampai dosa beuki kalaluar. Lain dosa nu kaluar hitut. Aduh, masya Allah. Nah, nyata warima di akhirat kafir teh timbul rasa rugi. Kunaon rugina? Diberi modal di dunia teh umur sehat, modal ngaranna. Kita digunakeun pakai usaha jang bebekalan akhirat. Tapi ternyata modal hirup umur jeung sehat teh digunakeun pakai bebekalan. Lantaran nyana teu percaya rugi luar biasa. Kayaan rugi teh lamun urang kos kieu ye, urang dagang boga duit 100 juta, didagangkeun ku urang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ludes modal eueuh, untung eueuh, rugi jasa ngalamun stres. Eta keur carita dagang. Dagang teh rugi jasa. Geus bahasa rugi teh kudu makan dagang. Geus ai ku harima dibahasakeun rugi ka jelema nu kafir lantaran bakal asup ka surga lain rugi tama kudu nama kaduhu. Geus ngabahasakeun khosira alladzina kadzabu majaz karana cek tukang ngaji bayan mah. Jadi gagicrek sabahasa insirok-insirokna teh. Tuh bahasa rugi mah nu dagang. Lantaran Allah ngabahasakeun melalui Kangjeng Nabi umur teh hirup teh adalah sebagai modal. Jangan keuntungan di akhirat urang tak kuari keur modal ye ngaranna ye. Urang kuari keur modal ye ti jero hirup teh salat ngaranna ngagunakeun modal hirup. Urang teh kuari zakat ngaranna ngagunakeun modal hirup. Urang teh jariah ngagunakeun modal hirup. Tak kuari urang sedekah ngagunakeun modal hirup. Kuari urang ngaji ieu teh ngaranna keur ngadagangkeun modal urang jang neangan bekal jaga di akhirat. Iya teh kualitas, anu teu modal lah tuh paminggu ka puncak pan kuari. Ka puncak. Ditanya mau kemana Pak Haji? Ngaji ke Cilongok. Bapak mau kemana? Wih, saya menanti dulu ngaji kan saya orang Pemda, anti ngaji Pemda mah. Lek-lek ku sia Pemda.
Caknya nama naon merenanan kena-kena jadi pejabat embung ngaji. Hayu tuturkeun ku sia ka puncak, tuturkeun ku sia ka Bali. Engke sia geus sakaratil maut karak sia. Kaduhung ka Bali jeung Ki Haji ditanya teh, "Pak, mau ke mana?" "Jangan nanya." "Bapak ke mana?" "Saya mah ke sorga, kan dulunya ngaji." "Bapak ke mana?" "Duh, saya mah ke sono." Ayo ditegaskeun deui ku balik ke sononya ke mana? "Ada jangan banyak ngomong." No. Sia gede mengahina cenah yang diberangkat ngaji lah ngaji aja masih muda udah ngaji. Eta ngahina nya anak kuari kerasa sia. Rasakeun ge. Kuari pejabat teh daekeun ngararaji heran ja. Heran. Kakara jadi lurah teh daek ngaji, jadi camat teh daek ngaji. Iya sia teh keur modal. Bakal modal sia. Kok mau jadi bupati haju teh daekeun ngaji mah? Ya Allah, ya Rabbi kok sumal modar bae. Adapun make jeung teu ngaji bae nyaho-nyaho atuh heula. Nyaho-nyaho atuh heula geus nyaho mah ka ditu. Tah, lamun teu dipake pan leuwih telem. Eta ngaji mah teu nyaho-nyaho. Ngaji lah ngaji. Insyaallah teu daek ngaji heran. Aneh eta duit negara hese heran jasa teu daek, tapi teu kabeh. Aya camat nu ngaji, polisi nu ngaji loba, tentara nu ngaji aya, urang Pemda ge meureun mundi ditu 1000, ai 100 membeureun aya nu ngaji. Henteu ai kabeh mangan mayoritas doang. Teu daek ngaji. Asa aing jadi pejabat teh asa aing teu kabeh. Aya anu tawadu aya, anu mikir aya. Tama kumaha Allah bae ka ditu nama. Ngeri bakar cerita jarang pejabat ngaji kecuali jeung Kiai Golkar teh lain masalah tah mah lain ngaji tah mah. Lain ngaji tah mah ngangsongkeun beungeut, setor beungeut. Ye kafir-kafir di akhirat teh kafir di akhirat geus neuleuh rugi. Bahasa rugi teh dagang. Sebabnya lah dibere modal umur. Kuari neuleuh kenyataanna. Sanggeus sapae. Sedangkan kiamat eta bahtah. Bantah teh artina kaget. Nu eta kaget kunaon? Teu kanyahoan tanggal sabaraha, teu kanyahoan bulan naon, teu kanyahoan taun sabaraha. Hanya dikira-kira ciri-cirina wungkul, lain dikira-kira Kanjeng Nabi nyaritakeun tanda-tanda geus deukeut ka kiamat. Kiamat mah teu dicaritakeun. Lamun dicaritakeun, poena mah geus jelas poe Jumat, ngan bulan mah henteu, taun mah henteu. Ngan poena mah kiamat teh Jumat. Jadi ketenang-tenang baik, jelema teh ketenang-tenang. Bos, terjadilah kiamat bantah narana kaget. Kos pae, urang teh dinasehatan ku pae teh geus sering biasa lantaran abah urang geus maot, emak urang geus maot, kakak urang geus maot, kadang anak urang maot teh nasehat berarti aing ge bakal pae. Tapi leha-leha bae ngredit terus berarti teu inget bakal pae. Invest daging terus bae. Teingat kapae teh nu digeuleuh keuntungan duniawi nu cak waliullah mah inah teh nu digeuleuh teh ada keuntungan sementara nu rusak diudak-udak kuari pae pangadadak pae mah emang aya pae teu ngadadak ngadadak kabeh jeung kagok bae kagok aduh si pae keur kagok emang udah can kawin kagok ngaranna teh beres we mun geus kawin mah barang geus kawin pae budak keur kagok kunaon emang can boga anak geus boga anak budak keur mah produktif karep boga anak hiji kadua meureun ka ditu nama aya pitujuheun pidalapan urang kagok ka si budak geus kuari mah boga anak na dalapan kuari pae deuk ngawinkeun kagok budak cenah sakedeung deui mah ngawinkeun bebesanan geus kawinkeun terus hanjakal teh budak pae kunaon can boga incu nu teh kagok Masya Allah, mana paeh teu kagok, mentak bantah bae. Ketika datang teh paeh mah kaget bae. Kaget bae ka kiai, paeh kaget, ka wali, paeh mah kaget. Ngan aya nu di bejaan waliullah mah kos Kanjeng Nabi lobalah. Henteu teu kaget, ieu mah keur carita kaget teh mayoritas. Anu poho ka akhirat kaget makana nu inget ka akhirat teh kaget. Mungkin dia ceritakan di akhir nu inget ke akhirat peti lo kaget datang napa malah ngarep-ngarep enak ye bae kenaon Ki Haji lah ngarep-ngarep bae sakena ieu ye emang kunaon gitu itu laku deui sakena sial tah Ki Haji orengan brustas
frustasi ge haji yang paeh teh teu laku deui. Nah, ieu paeh kaget kabeh ge nu mentak eta teh iza jaat humus sa'atu bahtah. Saat teh di dieu kakarak awalan paeh eta teh kiamat iza mata kiamat tuh. Di mana paeh hiji jelema terjadi kiamat. Mulai kiamat sugro paeh terus engke dihudangkeun ti kubur sabada kiamat kubro. Digiring kabeh ka mahsyar. Begitu dihudangkeun ti kubur kabeh. Sanggeusna langit ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya. Bumi ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya. Ya kabeh sang iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu azqalaha. Beres kiamat ditiup ku malaikat Israfil rata bumi. Dirinya ditugaskan niup caimani, hujan caimani. Hujan caimani kala luarlah di kuburan masing-masing. Rentul sakuma kostoge. Tek cal. Dirinya malaikat Jibril anu pangheulana ku Gusti Allah dihudangkeun. Pangheulana mah Kangjeng Nabi di Madinah. Kemudian malaikat Jibril ceurik. Kapangi ku malaikat Israfil ku ngaon ieu Jibril ku make cerik sagala. Muhammad di mana ieu Muhammad? Pasti kaula ditanyakeun ku Gusti Allah, kita ngadatangan Muhammad di mana? Jadi boro-boro manusia malaikat Jibril ge ieu puyang. Malaikat Jibril we rajana malaikat puyang nya. Teu nyaho arah kaler kidul wetan kulon sehingga nanyakeun Muhammad di mana? Emang kunaon nanyakeun Muhammad? Aing pasti ditegur ku Gusti Allah kita ngadatangan Muhammad. Ayo kapangi Muhammad Cikupa. Cek malaikat Jibril aing ieu. Teu butuh aing Muhammad ieu mah. Masya Allah. Nah kitulah nu mantaknya sujud malaikat Jibril Gusti beta petunjuk abdi memeh ditanya ku Gusti di mana Muhammad? Cek Gusti Allah udang Jibril deuh di mana aya cahaya? Berang ningali aya cahaya teh italah Muhammad datang ka dieu tangkep Kangjeng Nabi. Kitulah engke bakalna urang mah cul digiring ka mahsyar teh Aqsa. Masjidil Aqsa teh anu bakal jadi pusat mahsyar di dinya ke bakalna. Urang digiring ke ditu kabeh di Cikupa ti Blaraja macam-macam. Ya Allah ya Rabbi. Uluh ngantai. Termasuk si mbak-mbak nu paeh di dieu. Digiring. Kabeh tinggal negara kabeh di rata eueuh gunung, eueuh laut, eueuh kebon, rata tanah. Rata tanah teh mata poe ngan sakadar sahasta. Insyaallah jelema kabeh digiring. Gusti Allah. Teh mejeunna digiring teh terus ka mahsyar, ka deuleu neraka. Kadale surga ngan bake jembatan Shiratal Mustaqim kafir nyaweun bakwanya nama bakal ka neraka. Si incek si engko tah nyaweun jasa si inci. Nyaweun nya teh bakal ka neraka. Eta urang Amerika, Yahudi, Inggris, Jerman, Prancis tu kalalapir nyaweun nya bakal ka neraka. Tim mimiti dipimpin ku John Kennedy datang ka kamari. Datang ke kuari ku Obama nyaweun nyanang ke bakal ka neraka. Nu mentak bahasana nu baheula teu percaya wari ngomong ke qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Cek kafir teh ya hasratana ya nida teh cek ahlina huma ieu gaganti tina anu artina ngagero ya Zaidu hei Zaid ka dieu eta tanida ngaranna ka situ teh walil mudadan nai au kana iya diatur ku ilmu nahuma nu mantap aya aturan-aturanana tah ieu mah ngagero kana rugi mah rugi digerokeun hei rugi ka dieu belum itu coba lu ngagerokeun rugi berarti di dieu teh lain hakiki atuh nidana majazi
naon atuh nu dimaksud mah kaduhung jasa kurugina lamun jelema tadi di modalan 100 juta keur leutik baheula sedang leutik henteu gede henteu ukuran di lembur mah segede 100 juta ge gede kuari digolangkeun mejejes sama mejejes ambruk kabeh modal eueuh untung eueuh nyana teh kieu rugi jasa aing dagang aduh teh jangan kangna rugi aduh aing dagang rugi aduh dapat kitu dagang ieu kerja pertikeun kana dagang eta kafir ge kieu teh nepakan ieu aduh aing rugi jasa geus bakal moal aya harapan balik teh ka dunia lepakan tarang kabeh aduh aing rugi jasa rugi da kafir termasuk lurah nun teu ibadah aduh sarua ilueun polisi bangsa camat bupati gubernur kagak nerepakan ieu aduh eta mah tepakan tarang berjamaah tinggal Ki Haji nusuk ngaji bae nonton ieu kunaon nepakan kan noel pak kunaon nepakan ini kunaon nepakan ini pejabat ngomong bener terus ya campur segala cek Haji jakula mah tenang bae jatuh itu sorga jakula mah geus bolongpong itu lawang ka sorga tinggal nungguan di BAP doang sakedeung deui kula mah geus ngomong siapa heula nu ngahina ka aing teh nya anu bakalan nindes aing ke si menteri kan si menteri aing geus minta pertanggungjawaban ka sia menteri sosial kan eta lah nerepakan ya hasrotana duh rugi amat kita banget kaduhu geus bajas deui teteh mun kurang dibongkar mah ku ahli bayan panjang ieu mah geus teh maksudna mah lantaran ku poharana syiddatin nadam pohara jasa kaduhungna sehingga bahasana ge ya hasratan aduh rugi ka binabina syiddatut ta'alluq sangat pisan nyerina nidana majaz ay hadza awanu kafahdurido wari horeng masa kerugian anjeun datang anjeun teh aku ari datang rugi jasa nu baheula dibere modal umur baheula dibere modal sehat ngadengekeun ceramah kiai dina muludan dina rajaban dina pangajian televisi jeung radio surat kabar berbagai media nyaho teh pangajak tapi nyana ngabang balerkeun kieu teu percaya nyana kuari ya asrotana tuh rugi jasa kapan nyana jeung MZ gede ditu aduh Pak Kiai sejuta umat kenapa saya dulu pernah ngedengerin dalam ceramah tapi saya nggak pernah manut kenapa begitu salah siapa saya udah capek kesana kemari saya dakwah kenapa nggak didengerin dipakai ya rasain aja deh kita MZ datang di Soleh duh cakapir teh kula ngadengekeun kiai baheula teh adi ditutup ceramah tapi kula teh ngahina ka kiai bukan soal itu dia ngadengekeun ieu teh mah kiai tu rasakeun ku ari ki soleh teh mah aduh datang ke Podoli jadi budak lihat atuh ai baheula ngadengekeun aja teu make mah tuh sabada sia teh jadi ngadengekeun nya teu make atuh kula mah kakak mah kakak masyaallah geus saya tadi dinya teh kaduhung jasa mah minta tolong ka kiai lain urusan tutulung kuari mah ai lain agama mah teu bisa teu percaya mah teu bisa kami mah nulungan sote ka murid kami mah nulungan sote ka nu sahaluan bisa nulungan sote namun dibere ku Gusti Allah wewenang untuk nulungan pangkat wali pangkat solihin boga murid kakarak diperkenankan untuk
nulungan. Itu mah beda agama tuh, teu bisa cek emjat derasain aja deh. Teu bisa. Ngailah bahasana ya hasratana, duh kaduhung jasa rugi anu kabina-bina lantaran lama farotna baheula lalawara piha waktu di dunya teu daek ngadenge kana petuah Kangjeng baheula di zaman Kangjeng di zaman sahabat teu daek ngadenge kana mau izah para sahabat terus para tabiin gitu keneh terus di zaman urang kafir-kafir teh da lain teh nyaho-nyahoeun jasa karena ajakan-ajakan ulama boh kelas internasional seperti ulama-ulama Mekah baheula aya Said Maliki kelas internasional nu datang nate para amir ti unggal negara nu kuari diteruskeun ku putrana Sayyid Muhammad kitu keneh nu aya di Maroko kelas internasional kitu keneh Sayyid Khalid nu aya di kitu Irak kitu keneh nu aya di Mesir kelas-kelas dunia anu adu kekuatan argumentasi nate jeung para inohong kafir kelas dunia deui urang mah dihandap dengan sakadar dakwah muludan rajaban kemudian kitu ala kadarna ngariung-ngariung batur mah tepat permasalahan di luhur teh masyaallah tuh ulama-ulama nu kelas internasional Pakistan teh kemudian kitu geus puguh ulama-ulama kitu naon ngaranna Timur Tengah eta lanyana nu keur berantem terus adu argumentasi. Nah, lain teh nyahoan padguari nyahoan nu mentak nyana bahasana ya hasratana ala ma farratna fiha. Duh, rugi jasa kaduhung jasa rugi luar biasa. Lantaran lalawara baheula keur di dunia lain teh ngadenge ngan ngabang balerkeun. Deres kan sakitu mah. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim lain sakadar kadung tapi horenganan eta dosa-dosa nu teu percayana eta teh dibentukeun kita dipanggul ku tonggongna masyaallah dosa-dosa kafirnya dosa-dosa di jero kafirnya teh dibentukeun ketika dipanggul abeh kanyahoan bahwa nya teh kafir tah eta dosana ya Allah ya Rabbi nu mentek urang nyaritakeun dina masalah eta teh aya kecapan Qatadah jeung Sudaki cenah ti Kangjeng Nabi annal mu'mina idza kharaja min qabrihi sayanya jelema mukmin di mana-mana keluar di kuburanna istaqbalahu asanu syai'in suratan bakal menghadap pang bagus-bagus tarupa pang sengit-sengit nawa apa iya buh pang sengit-sengit narihan ambeuna jol bae aya jelema kasep jasa tur sengit urang keluar di kubur teh kapanggih jeung nu kasep jeung nu sengit masyaallah pan nganele nu kasep teh hate lega tapi urang lamun neuleuh jelema nu jobed hate teh Oke urang neuleuh jelema anu geulis sanajan nya teu bogoheun ge ka urang-urang geus senang bae tapi coba deuleu urang berbes nu hideung puyeng mantap kamari pengalaman keur ka Irak jeung ka Iran sanajan kurang dahar lantaran kapanggih jeung roti teu asa nu hasem teh teu karasaeun ku jamaah sebab neuleuh gadisna gareulis geus lapar ge teu karasa sebab neuleuh pipina putih lain hideung lain beureum lain aduh semu koneng teh irungna mararancung bulu matana bararentik teh tah eta teh sanajan lapar barang neuleuh nu kos kitu lapar leungit Masya Allah betah di situ mah nih kali kos gitu na betah balik ke Indonesia Gusti nu agungnya paretekeun nyaharideung tapi ya itu bangsa Indonesia tong dekat nu muji lain urang mah ieu keur carita mun dibandingkeun jeung urang luar negeri sebab itu mah bener-bener irung di urang mah kutil aduh urang keluar ti kubur udah jol nu kasep cakang jeung Nabi siga ada tengetkeun nya kasep nya seunyeut ngomongnya fayaqulu hal ta'rifuni Tuhan
wawan teh ka kula nanya maji wawan teh ka kula ngomongnya datang kos gitu tah pak mung ustad tan wawan teh ka saya sepatan dong wow kan Sunda pan saya bener wawan teh ka saya sepatan dah di petitanya tuh amalnya anak iya ji kayak kula kudu baca teu wau asa teu boga wau kasar jeung sengit amat ieu mah kayak kulu ulah kaget kana amaluka as-shalih kuring amal anjeun sholeh salat puasa zakat ceria kabeh tahajud duha sedekah ngaji teh dibentukkeun jadi kula masyaallah kita amal kula mung geus ayeuna mah kieu bae farekabni gara numpak ka kula nu bakal mawa ka ditu kamizan jika ditimbang teh jeung kula ulah sieun cak manehanana fagodol lama geus lila pisan rok batuka kaula teh panumpakan anjeun keur di dunia teh maneh asa katumpakan ku kula pan eta subuh sakitu tiris teh pan terus bae ditumpakan ku kula pan maneh daek bae peting tahajud teh dihudangkeun teh eta maneh daek bae sarua jeung ditumpakan ku kula cak amal teh eta ngaluarkeun duit teh berat jasa jang ka masjid pan eta sarua jeung ditumpakan ku kula baheula kula numpakan anjeun jadilah kula jadi bagus ku ari anjeun geura tumpak ka kula ya Allah ya Rabbi nikmat jasa urang lamun dikitukeun Gusti na ieu lah dawuhan Allah dina Al-Quran bayakun naon kitu ngaranna dawuhan Allah yauma nasurul muttaqina ila rahmani wafda besi kurang jelas ayat tadi dina Al-Quran mengenai carita anu tadi teh dijelaskeun ku Gusti Allah dina poean kaula nu agung ngagiringkeun al muttaqina ka para muttaqin kabeh ila rahmani dihareukeun ka pangeran wafda maka tutumpakan amal Masya Allah nu matak geura siap-siap wari dieun tutumpakan amal urang nu bagus tunduh saeutik mapaksakeun ku urang berjamaah salat paksakeun umum geus karolot bae geus teu boga pagawean magrib teh setengah genep geus di mushola mantep biasa ieu mah kasep biasa bakal nang kamar di akhirat lamun nu tinggalin rada jore moal salam ya Allah ya Rabbi ieu lain ucapan ulah lain ucapan saja ucapan Gusti Allah nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpang meungpeung urang dibere modal bagusan kendaraan urang jaga di akhirat salatna nu rapi tur anu khusyuk eta saja kieu khusyuk kumaha teh khusyuk mah manteng ka Gusti Allah ulah boga pikiranan buku inget bae cenah ka sepupi piceun sepupina beuki parah tuh dipiceun mah oh bener mah emang siang mah kae terus salat rapi puasa zakat kabeh haji mun urang geus nisab di samping eta jariah terus korban kabeh sedekah fakir miskin dan bakal dibentukeun makin loba urang sedekah makin loba urang beramal makin kasep jeung makin seungeut kanyak wanang ke di akhirat urang narumpakan kendaraan eta Masya Allah aya babaturan utang jore amat sama kendaraan loba omong lah menggulang jore subuh tinggalin melulu incelang naik-naikkan pinclang kan urang keluarga yang boga mobil pang bagusna mun bisa mah Lexus mun bisa mah kitu baby Ben mun bisa mah Alphard ku abe di dunia teh eta lantaran boga fasilitas anu luar biasa beda ngagejlugna beda AC-na beda pan urang mah aya di AC panas di AC salah teh di AC salah eta lawangna ge lawangna beda kagebrugna teh kagebrugna beda lamun mobil bagus mah pan lamun digebrugeun teh lawang gablek Masya Allah lamun mobil jore mah beda tuh lain gablek sama goblok beda ngegebrugna ayo Masya Allah kan beda sora lawang mobil ge beda
Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iya di akhirat nih. Ya Allah, lamun kendaraan ruang bagus, mantap, nikmat jasa. Baik, urang geus kikieuan dia mantap jasa. Siap, geus kaget heula. Urang mantap jasa. Tah, kemana Allah geus ulah tanta da itu geus mantap jasa geus. Tinggalin bangsa RT mah ngomong alah, tim melebes RT. Ayo, pada saya kendaraan teu bisa lembang. Emang kunaon kitu pan bisa lembang. Duit rakyat teh distorkeun ka urang. Macet kendaraan ayangan macet. Kempes. Aduh, Gusti Allah nu agung. Inilah urang keur nyaritakeun dimensi akhirat seperti eta. Kemudian kafir kuari wa amal kafiru fayastaqbiluhu atbahu syai'in suratan wa antan hurihan. Kafir mah begitu hudang dikubur madeplah kamanehanana rupa nu pangjore-jorena rupa tur pangbau-bauna. Nyusul rupana hideu. Buukna geus lain buuk tamah sakumaha kawat. Matana molotot ciluh sebuah gede. Haju lehona bude jasa. Di samping leho deui ieu ngacai bae. Di ceuli ge kaluar nyaho ngaranna pohoan kura eta. Nyoconge naon-naon. Padahal nya borok luar biasa sebuah kacita. Nya jore nya bau. Ya Allah, nya ngomong paya kula taripun Kok, kenal nggak sama saya? Kayak aku lah, kapan gua kenal sama yang gituan? Masa gua kenal sama yang begitu? Pura-pura kagak kenal. Anak amal luka. Ini saya kan amal kamu, pekerjaan kamu dulu waktu di dunia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Tuhan Allah, nggak percaya sama Muhammad ini. Gua dibuktiin kayak gini. Terus kamu kan terus main judi, terus mabok, terus main hotel. Ini bentuknya kayak gini nih. Ini amal lu. Ngapain lu? Salah. Gak bisa sono-sono. Sekian ini mah gua mau terus aja sama kamu bebarengan ke sono. Iya tuh gua nanti takut. Ya takut kagak takut. Udah kita bareng-bareng aja ke neraka. Cek kafir teh kok jadi kieu ye. Aduh, iya. Nah, cek apa amal teh? Tuh nama roka betani. Di dunia maneh geus kebal jasa numpakan kaula baheula di dunia. Nah, kuari mah pana ayeuna kabuka. Kuari aing bakal numpakan sia. Ai urang mah numpakan amal, ari kafir mah ditumpakan ku amal. Jadi amal kafirna, amal musyrikna, amal wasiat di jero kakafiranana nembeh kanyana. Iyalah ayatna. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zurim. Di sampingnya neuleuh pemandangan neraka nu bakal kumanehanana diancuban, neuleuh nyana pemandangan sorga anu jauh bakal asup ka sorga, tinggal kaduhung lain sakadar kaduhung. Wa hum yahmiluna awzarahum nyana teh ngakep amal di tonggongna. Masya Allah. Geus kanyahoan jelema kafir teh kanyahoan lantaran nyana ditumpakan ku amalna. Urang ge jelema mukmin teh bakal ditumpakan sarua bae ku amal permaksiatan urang. Jelema nu kuari korupsi bakal ditumpakan ku korupsina. Jelema nu kuari maling bakal ditumpakan ku harta nu kumanehna dipalingna. Panca Kangjeng Nabi saha jelema anu maling tane sajeungkal bae pan eta bakal numpakan kanyana datang ka 7 lapis ka handap. 7 lapis diudangkeun kita dipanggul tak sia baheula nyeser teh sajeungkal baheula teh tak panggul kanyahoan. Ya Allah ya Rabbi mantak sing hararade mumpung urang kuari boga modal hirup jang tobat ka Gusti Allah beusi aya harta-harta batur bikeun bae lantaran engke mah titah dipanggul ku urang. Titah dipanggul. Masya Allah. Masya Allah. Maling sanajan segede sir bakal titah dipanggul dibawa ku urang. Gusti Allah lagu mantak sing hadep. Mantap ala sama wazurun alali panggoreng-goreng. Nah, dosa nu dipapanggul ku manehanana goreng jasa tama.
wari urang mun manggul kurupuk di tukang bagus, wari urang lamun manggul rambutan di tukang dibawa ka imah bagus, wari urang lamun manggul gitu lauk dibawa ka imah bunga. Tapi lamun ku urang nu dipapangulna barang jore mah atuh meureun nu di imahna ge ngahinakeun ka urang malah musik. Ieu di akhirat beri papanggul teh dosa. Atuh geus kanyahoan asa memeh ditimbang ge, memeh ditimbang ku Allah ku malaikat. Atuh geus kanyahoan ku kabehat. Ba, asana ieu mah kieu mendotna. Ieu mah kieu ieu mah mendotna. Babaturan urang ngaranna Holid bu keur mamawa dosa bae. Lid lah mending boleh ditimbang sama mending ngajebur sorangan bae kana. Ayo geus dipapanggul kitu teh. Jadi kurang ge kudu mandang geus kanyahoan. Wa hum yahmiluna auzarahum. Dipanggul dosa teh kurang, masya Allah. Luantak pangheula-heulana dina ilmu thariqah makom teh makom tobat. Jang ahli thariqah nu menuju kana hakikat ieu adalah dimimitian ku tobat. Cara tobatna aya cara tersendiri. Jang urang ahli syariat ulah eureun-eureun tobat ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi dititah tobat urang teh carana istighfar bae manteu salat 3 kali eta jang ahli syariat. Jang manteu salat tobat anu asli namun urang boga dosa atuh hanterkeun tobat ngaranna mun urang pernah ngomongkeun bebeja kanya namun bakal moal aya fitnah. Mun aya fitnah beuki tambahan deui ku urang istighfar. Meme sare urang baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 bali atawa maca ayat kursi meme sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot. Baca heula urang ngalawudu heula sanggeus ngalawudu maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimitian alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca meme sare ngan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu. Abong-abong riungan teh. Pemajikan bloon deh. Adi urang eureun deui dikitukeun. Ulah aing meunang ngaji ye di Cilongok cenah ge cek kiai meme sare maca ayat kursi sia mah endahan ngariung di luhur kasur barengan deh akarak bae balik lagi jetilok kitu bae ngomong nek mah kok kitu pabajikan kurang adab apa kok kitu teh tak beda baca gua bareng jadi dia tukang ayo ilahukum ilahu wa illa ilaha illa wa beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga siang ingat tanang guys cai itu ngariung jadinya lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ge ngalawudu nu bagus mah ngalawudu mesare teh wudu heula. Kangjeng Nabi fatawadda wudu salat. Wudu sakumaha wudu deuk salat. Nah, urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa. Geus bae dia jerahat. Cek majikan kok nganeng-nganeng gitu. Kalau ngomong. Jadi biasa gitu ngomong gitu. Baca kurang wailah di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek syarat yang maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia. Kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula. Geus beungeut terus kanu katotor ku leungeun. Bacana 3 kali. Kulhu falak binas tadi. Eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asu. Buaya sumindal, buat yang ayah kalajengking, buaya bayombong, lenya itu, kontak bacaan, ulah aman teh. Terus, kok mau dikontrakan mapan teman tuh, ngaran lagi kontrakan ye, nuki teh anu ngising deh didinya, lenya arah rasuk, nah jagaan urang kos gitu. Beres di samping eta lain sakitu bae
horenganan gufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihampura dosa. Tuh adab-adaban geus cukup, ngan urang tinggal makena doang. Makanya iyalah orang istighfaran yuk dosa-dosa orang. Lamun hutang mah tapi itu bisa diistighfaran bayar. Hutang bayar. Oh begitu mas. Beres syarat ya bayar. Sare istighfar, baca salat baca istighfar. Oh mau baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala alika wa adika mazatu wa uzbika min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah eta lah nu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa kamu babacaan kos kitu mah sebab eta mah raca istighfar. Datang geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bacaan mah subuh duluan Kangjeng. Mesebutnya maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Boro-boro maca eta subuh ge surat perot. Kutak. Sakumaha ada perang. Kaberangan deres di jero waktu keneh mah. Nah, iyalah ayatna ku urang dibaca وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. Kafirin di samping lain kaduhung doang, di samping kaduhung jeung rugi orenganan dosa na kita dipanggul. Lain kafirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggul. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ alasa maya jirun panggoreng-goreng nu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahoan ku kabean. Duh Gusti. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wala. Jadi tekan tadi pada sekapir tain hiya illa hayatun dunya. Ulah percaya ke omongan Muhammad teh aya kahirupan mah sekadar kehidupan dunia. Kehidupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir kaya. Dijelaskan ku Gusti Allah. Wa mal hayatud dunya, aya kehidupan dunia mah illa laibu walahun, kecuali memengan jeung heureyan kaulinan doang. Berarti aya kahirupan sabada dunia di mana atuh? Lamun dunia ngan saukur lahun laibun walahun, berarti aya kahirupan akhirat sumuhun. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yakin nyata jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakna surga. Khairul lil ladzina yattaqun. Eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik, anu ngajaga pamusikan, nu ngajaga dosa-dosa, ngabersihan diri lantaran inget nyana bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan, aya kahirupan dunia, aya kahirupan akhirat. Hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskan ku Gusti Allah. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureyan hungkul jeung memengan kaulinan. Aya nu sok sapeulinan mah kapan budak leutik mah meuli mobilan mun boga duit mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun. Aju dijieun mobilan sapoe 2 poe 3 poe kunyana keneh dibalangkeun. Eta budak leutik ngaranna. Heureyan tah heureyan teh percis kos budak leutik geus kurang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat eta teh sarua jeung budak leutik keur nyokok sosokan. Aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok. Aya kiai hayang ganti mobil kiai orok. Sasapihan lah. Oh, mau sama rakyat mah yang ganti itu. Eta nu geus kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureuyan. Kok bisa kajahuan lalagaan jeung heureuyan? Lantaran engke bakal kaduh ngesakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atau 50 tahun atau 80 tahun mayoritas ke 10 tahun carang lu datang ke 100 tahun keur digedekeun 100 tahun bae nyana
eta teh nyanangan sakadar ngaheureyan dunia, heureyan lalagaan jeung dunia. Naon batak disebut lalagaan jeung heureyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad. Anu lilana lawasing lawas eta teh anu 100 tahun eueun naon sakumaha budak leutik nyonyoho mobilan, nyonyoho kakapalan, nyonyoho bobonekaan, sapoe 2 poe, 3 poe, saminggu 2 minggu blang. Pos kitu persis. Atau anu dimaksud kulabun teh ieu adalah ngalaksanakeun maksiat. Nu disebut kulahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Lamun urang keur cicing di imah ai praktek di lapangan aya dangdut. Baheula mah Elvi Sukae si Rita, kabelah dia nama Epi Tamala, kabelah dia nama Ting Ting. Aju ayah teteh di mana di lapangan urang lulu mayanan teteh leule orkes eta urang keur labun ngaran. Urang keur labun ngaran. Aji urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur labun lamun teu boga niat nu lain eta labun artina ngalaksanakeun maksiat ngaranna labun. Urang keur cicing bae jol bae babaturan urang karsanya yo itu tuh aya caturan urang main catur labun ngaranna. Datang desa urang ngeuleukeun bae hakan ku sia kuda mun dihakan sia kuda teh waing dibere duit hakan teh ku kuda atau kuda nahakan atau cek musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit lain so ebrak bisa aya pati kan tuh di atas hakan aing mah lain ku pati teureui ku sia sia nu sia gelut eta emang main gelut labun ngaranna labun teh terjal babaturanna tiluan aya de opatan ulah usul main catur mendingan main remi bae remi cek doas timbul eta tolong talabun teh nu ka kitu ngaranna labun keur meujeun rame-rame main remi tol naik Scoopy titit Lampung liwat coba tanyakeun di mana kontrakan anak Mbak sini ada apa kontrakannya di situ Pak Haji itu bengkolan udah lama baru sebulan paingan aing karak neuleuh boleh saya kenal enggak tuh enggak apa kesono nomor HP-nya berapa sih labun deh ikut cerita labun aing mah ieu goblok lalaga adalah labun ieu labun eta labun kelas 3 sama kos kitu labun kelas 3 kuring kelas bupati labunna kelas bupati kuring mah Singapura di Inggris kan lagi jadi Singapura ayo orang Inggris mah tilok Singapura sebutna berangkat ke Singapura heureyan bupati teh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis berarti nanti Minggu saya bisa golep udah nggak usah jauh-jauh di situ aja di Kedaton ya main golfnya atau di sana di mana tuh di di Kelapa Gading udah beres di situ nggak apa-apa lah nggak usah ngantor nanti terus ke Bekasi di sono eta lumayan tak kelas menengah tak labun tak kos itu tak labun eta labun tak kelas kos itu saya mau nyawa kena main golf kumaha emang main gatrik palingnya siapa tuh main gatrik paling jago gobang nah itu permainan itu ada labun dah wah lamun kelas anu luhur mah masya Allah di samping selundupan narkotik di luar negeri masuk Indonesia di Indonesia masuk luar negeri lantaran di Indonesia mau produktif masalah ganja Aceh ya produktif jasa ganja teh kayaan di Indonesia matu di Kalimantan di Aceh dan lain sebagainya eta teh lamun teu dikirim ka luar negeri rugi jasa aya pemain teh labun kelas tinggi
geus urusan bangsa dongdotna ge dongdotna jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh. Di mana? Sebutkeun atuh ku sia. Nya mah teh nyaho meureun. Tah di kawasan ge lumayan. 50.000 eta teh lamun hutang mun kontan cukup 20.000. Malah mah anu tadi ada kontan tadi bayar diudag-udag. Kamu punya utang belum bayar. Bah, belum bayar apa? Atuh ini katanya. Kena ke istri nyebutna. Kendaraan dipakai katanya belum dibayar. Kendaraan apa? Udah banyak jangan banyak kok. Kita kelas 20.000, kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000, kelas 1 juta naik deui baheula. Lamun kurang dicaritakeun kelas internasional. Aya bintang film ternama di dunia. Wah, eta mah geus cantikna luar biasa. Mahalna luar biasa. Saha coba nu nya? Bruxelles, bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Bruxelles kelahiran Amerika Serikat paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya 1 malam kegadisana direnggut nyana bisa beli kapal Bruxelles. Masya Allah. Tuh emang kumaha kitu kelas dunia. Atuh saya mah kelas 20.000. Mau bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun dunia berbagai kelas keur nyaritakeun labun masia. Ai lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun lahun ngaranna. Urang keur dieu ke harapan ieu mah. Waalaikum. Tah eta. RT nya. Naon? Iya, jariah masjid. Parasaban. Lahun ngaranna teh. Abek kanyawan ieu abek kaharti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teh. Lamun tarifna panjang kan dihartikeun ku bahasa urang bae geus urang ketos. Abek babari. Ai kiai mah geus nyawan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur abek kanyawan pendunia si labun walahun cara tadi tangah hartikeunana. Labun berbagai kelas mah siap lahun mah lahun anti. Jadi berarti nyegah kana ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majelis talim dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae lahun ngaranna bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni pondok pesantren benar-benar ibadah ka Gusti Allah. Aju minta bantuan ka nyana henteu lahun ngaranna nahan kana kahadean. Aya batur nunduk perang kumanehna teu dimodalan, aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga nyana teu daek mengulurkan tangan eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon si penting hudang tapi teu tahajud lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna lahun. Babari kan. Tah mayoritas teh kos kitu. Nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun." Tuh. Bari mah kalau ngadenge ayat eta nyaho tah. Nyaho tah. Ki haji teh dunia mah kos kitu orenganan tah. Anu minta jariah jun teh dibere barinya kelanjangot teh kos kitu. Eta nu kitu ngaranna lahun tah. Jol bae aya. Assalamualaikum haji jariah ya. Moal wakah heulanan. Pan nyaho pan moal wakah belon teh ki haji. Nah ieu 90% ki haji belon ya kabeh ge. Nyaho tapi teu ngalaksanakeun jadi lahun kabehan teh mandak wa mal hayatud dunya illa laibu. Walau dijelaskan emang kos itu tapi ayat dunia anu teu laibun walahun. Mana? Wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha fa min umuril akhirat. Dunia anu dipake taat, dunia anu dipake nulungan kana taat eta adalah termasuk umuril akhirat. Urang lumayan ye usaha teh maju, aya pembangunan masjid, menta ka urang atau urang langsung nyodorkeun tah 100 juta, tah 500 juta, tah 1 miliar. Eta mah dunia lain lahun walahun eta mah umuril akhirat. Tapi jelas ya kurang henteu jadi lanat sama dunia.
Urang aya jual bae Assalamualaikum dan baji. Baji mah musa maju ye. Nah, nanaonan duluan usaha aing. Wah, memehna geus ngajawab ku situ. Hareudang aing mah. Henteu kieu teh alhamdulillah henteu kitu. Ieu mah lain pan. Atuh naon-naonan sia. Make jeung naliti usaha aing. Usaha aing. Geus pasti pelit deh kieu aja nu kos kieu. Asal ngomong lain gitu Haji kula ieu boga budak eta non gara-gara negara raja di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat ya sia-sia nu magahanna kunaon make jeung ka aing sagala eta lahun teh tapi lamun kieu mah Haji budak aya nu ngaraji di imah 50 mah teu bogaeun tempat mah teu rompeng bae gede angin bocor hayang rada bagus ye sia dikabangun geus aya gambarna cak aing kada gambar we. Aduh, emang blon eta nu sugi teh blon. Kos kitu teh ngagambar we lain kieu pan nu sugi mah. Geus tenang bae. Kayak kumang haji dipanggambarkeun kalau mun geus satuju kakarak atau lamun dirinya boga babaturan tukang gambar. Gambarkeun aju gegeran ka mang haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magahan haji bae sing tentrem. Nya. Tah guys, bener aya gambarna. Iki satuju atau menangnya geus satuju bae. Asal leutik teuing ieu mah ieu. Leutik teuing tak kira 5 kamar. Cak ka haji mah nyieun 3 tingkat ge kontrakeun. Kayak jeblon. Enggak, serius ieu mah. Nah, ieu akur gambarna, akur. Guys, sia mah ulah nyaon naon pagahan ngaji. Ieu mah kumang haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna geus aya tim ngaji. Sia mah geus tarima beres bae. Eta mah taat ngaranna umuril akhirat tamadun. Masyaallah, tah ieu keur carita lain lahbun lain lawun akhirat di mana nyokotna. Apa cakap jeung Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Dunia terlanat. Malaun man fiha. Dilanat jelema nu aya di dunia ge. Dunyana dilanat jelema nu aya di dunyana terlanat. Illa man zakarallah kecuali jelema nu zikir ka Allah hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat. Wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat Allah eta mah dunia lu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain malunun tama akhirat tama nu kos kitu mangaran. Nomor 3 wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh lamun nu dibahasna eta adalah agama nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tama akhirat tama. Jadi geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunya talanat mal'unun man fiha kecuali 3 perkara hiji jelema nu zikir ka Allah dunia tapi akhirat sama pibuktieunan. Kadua ngalaksanakeun amanat Allah boga harta digunakeun pake perang digunakeun pake nilai kalimatillah masjid pondok pesantren majlis taklim eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat. Nomor 3 al alim wal muta'allim nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat. Tuh mantap wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun kecuali 3 perkara. Geus engke nalika maotna ge jelema anu 3 perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah nu inget ka Allah ya salat ya zakat ibadah lah. Nomor 2 ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia. Nomor 3 nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun surga didelekeun neraka didelekeun surga didelekeun neraka eureun-eureunna di surga bahkan dirina teh sieun kana pae. Nu matak wani perang ge teh sieun ka pae lantaran pae surga. Nu matak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang pae. Jangan teh cenah kiai. Ingat ka pae minimal babakalan itu jangan pae minimal kan kos kitu. Kamari prekan 2 minggu teh apan atuh dipake ngalancong lur pan. Macet-macet badatulah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae kakarang bolong. Henteu lolobana mah buku kesel cenah ieu teh ngaji. Emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol. Ai ka aing teh rindu ka tukang uduk rindu. Hakikat dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi
nu paling babari tadi lagun mah ngalaksanakeun maksiat, lagun mah nahan tina ibadah. Kabeh ngain ke kapanggih we urang jeung ayat eta. Oh iya. Geus lamun aya urang nu menta jariah, urangna henteu, urang keur lahun, dunia aya teu digunakeun lahun. Eta nu bakal jadi siksa. Nu bakal jadi siksa lantaran akhirat mah lain labun walahun. Urang dunia loba tapi digunakeun pakai akhirat teu jadi labun walahun. Wah, akhirat labun walahun lantaran cak Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing. Berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun. Aing teu semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali non kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah. Dirina poho ka Allah labun walahun. Dunia dipake poho ka Allah labun walahun. Urang kuari membeli mobil, bus, tetangga kabeh ngoromong go meuli bus, tapi barang urang kanyawan ku tetangga besi deuk jarah yeuh ka dieu ka bus ya. Ayo naik ka Banten gratis. Poe Minggu yeuh urang ngaji gratis. Besi deuk ka mana ieu pake bae mobil gratis. Eta mah teu labun walahu. Malah cek tetanggana mudah-mudahan kieu jika beli mobil deui. Ongkonan beung nah hingga saya mobilnya mah ikut rumah mamana ge gratis bang. Anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae, di dunia geus kaminahan jang fakir miskin di akhirat mah moal henteu salamet lantaran di dunia bae geus di kenal gitu didoakeun. Jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege. Berarti teu beres anu sugih. Tinggal kitu bae babari jasa. Asal tetangga hadege teu beres berarti. Lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil nu mana? Mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh. Masyaallah. Kadang kuno belah itu Pak Haji leungit mobil nu mana? Nu pernah kanterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh. Masyaallah. Pak Haji leungit mobil nu mana? Anu pernah dibawa ke Banten teh. Masyaallah. Kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui, dibere deui, diganti deui tuh. Eta tinggal dengekeun tatangga we. Eta teh utusan Allah. Lamun di dunia da kos kitu, di akhirat lagi bakal kos. Lamun di dunia dipake kadeu, di akhirat lagi pasti. Ki Haji anu kunaon muriang, Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh, masyaallah, urang layan yuk tuh kan gitu. Ki Haji anu muriang, Ki Haji nu mana? Anu baheula urang minta jadi hati dibere teh, HTK. Tek modal. Modalna ge gageleger. Geus cuma ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae. Dengekeun tatangga bae. Nah iyalah hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Ay akhirat wala darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yakin hari akhirat mah desa akhirat teh surga. Eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik. Afala taqilun. Hei kafir, afala yaqilun, bisa takilun, bisa yaqilun. Mun takilun kitu ka urang kabehan, apakah maneh teu malalikir atawa kafir? Apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti? Sing ngarti atuh kadituna payuminun arariman. Endahan teu ngalarti. Padahal mah waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yakin desa akhirat leuwih bagus ka jelema anu takwa, anu ngajagaan syirik manehanana bakal lahir. Kok bisa leuwih bagus tibatan dunia lantaran di akhirat maka nikmatan anu hakiki. Eueuh teu ngeunah di sorga mah sengit beneran, bagus beneran, gelis beneran. Gaya pacekcok di surga mah jeung deui makin hari makin nikmat, makin hari makin lazat, makin hari makin beda. Per harina kanikmatan makin tambah. Nu mantak urang ibadah sing teger lantaran inget kana waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema anu yattaqun, dijadikan jelema anu ibadah sehingga orang di akhirat diasupkeun ka surga Allah.
babarengan jeung para nabi khususna Kangjeng Nabi urang jeung para wali-wali Allah nu urang dicintai jeung para guru-guru urang nu nuduhkeun ka urang kana jalan akhirat. Amin ya robbal. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin.